Tuh geningan besti ari rezeki mah moal ka manajigna nya. Keur kegeroh teh aya nu gogoroan teh meser. Mangga sur abi teh meser naon? Meser mie jebeu cenah 5 porsi. Porsi 3.000-an na 4 porsi, anu 5.000 na saporsi. Tapi nu 5.000 mah cenah biasa we ngangge kecap hungkul. Kayak cenah uihkeun di samper, abina bade kalebak heula. Muhun mangga saur abi teh. Singkat cerita, mie jebeuna ku abi teh didamelkeun we nya ngaracik bumbu sapertos biasa. Tah setiap racikan bumbuna ku abi teh kanggo 2 porsi. Tah ieu mie jebeu teh porsi 3.000 nya, 3.000 mah polosan besti, henteu ngangge topping, kur ngangge topping pangsit we hungkul sebagai pelengkap. Tah lanjut besti, ayeuna mah urang ngaracik deui bumbu kanggo mie jebeu porsi ka-3 sareng porsi ka-4 nya sapertos biasa we kieu tuh. Tah ieu oge sakantenan we ayeuna mah urang ngaracik anu porsi 5.000, bumbuna kecap hungkul, henteu ngangge saos atanapi chili oil cenah kanggo bocil ieu mah. Tah langsung we ku abi teh nya diracikna dina ieu dina styrofoamna ngarah teu hameur wadah besti, ngarah teu loba kumaheun. Tah upami entos beres mah tinggal ngangge pelengkapna we ieu teh besti, kerupuk pangsitna sapertos kieu. Tah ieu porsi 5.000 na atos beres. Lanjut ayeuna mah urang ngaracik deui kanggo porsi anu 3.000 nya 2 porsi deui ieu teh tuh besti. Alhamdulillahnya tah ngaracikna atos beres. Ayeuna mah urang lebetkeun deui we kana styrofoam. Tah ieu nya besti, mie jebeu di abi mah 3.000-an teh tanpa topping alias mie hungkul. Lamun hayang make topping mah berarti nambah deui cuan, tinggal milih we toppingna mulai harga 1.000-an. Sok hayu nu bade jajan geram rapatnya mumpung ready.